Nya gening ayeuna mah waktu teh teu karaos. Asa cikene dinten Senin ayeuna tos dinten Jumat deui. Tuh cahaya ti luar tos lebet ka bumi, urang buka-bukakeun heula we hordengna. Urang bukakeun pantona ngemihcaan. Tuh kieu suasana enjing-enjing di bumi abi mah. Sarepi keneh di jalana oge. Teu cara di kota haneuteun wae, tapi adem deui ari kieu teh. Budak mah karek beres ieu disalin. Cik teh sakola mah lain emam heula. Majarkeun teh sok nyeri beuteung cenah. Jeung tepati hariwang ayeuna mah da aya MBG. Batur mah tos bararoseun meureun nya ku MBG teh. Ari di dieu mah da karek mulai MBG na oge. Kadang mah sesana ge sok dicanak deui eta teh. Cik teh lain seepkeun meuni karago. Ieu pira kamari sahari teu sasapu di dieu teh. Tos ngareres deui. Padahal kamari mah dihandap beda teu kaluhur. Tuh tos siap geuning juk geura angkat. Kade nyandak payung ka sakolana da teu terang bisi hujan. Cuaca mah teu tiasa diprediksi. Siang oge nuju panas jol ngagebret we hujan. Ciga nu ngadodoho hujan teh. Ieu sasapu teh asa rusuh baraya can nyiapkeun sarapan keur bapana. Matak sasapu heula we kajeun ngepel mah engke beurang. Engke we dilanjut deui beberesna lamun bapa budak geus angkat. Da jongjon beberes beurang oge da budak mah tibra keneh. Aya nu sami teu di dieu baraya lamun budak beureumna sok peuting wae. Sok di komen nya.